Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha hidup daramang sadayana? Mugia Allah Subhanahu wa taala salawasna nang tayungan hidup sadayana. Tah, dinten ayeuna pangajaran nu baris ditepikeun ku Ibu nyaeta pangalaman pribadi. Diancokeun dina pangajaran kelas 7 di Madrasah Sanawiyah At-Taufik. Kompetensi dasar dina pangalaman pribadi nyaeta 3.4 mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. 4.4 menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi serta dapat menyusun dan mengkomunikasikannya. Teks narasi. Tulisan atawa karangan anu nyaritakeun hiji kajadian anu disusun secara kronologis dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan tempat. Sateuacan hideep deraskeun kana pangalaman pribadi, hideep kedah diajar heula ngeunaan teks narasina. Tah, teks narasi teh dibagi jadi 2 bagian. Nyaeta nu kahiji narasi non-fiksi, nu kadua narasi fiksi. Tah, hideep bakal terang ngeunaan narasi eta sanggeus hideep nyieun pangalaman pribadi. Tulisan narasi. Dina nyieun karangan pengalaman pribadi, tulisan narasi teh dibutuhkeun pisan. Aya 2, nyaeta narasi non-fiksi. Narasi non-fiksi contona nu kahiji sajarah, anu kadua autobiografi, anu katiluna biografi, nu kaopat carita pangalaman. Janten narasi non-fiksi mah nyaeta tulisan atawa karangan anu sanyana, anu sabenerna peristiwa eta bener-bener kajadian dumasar kana kronologis urutan waktuna. Sedengkeun nu kadua nyaeta narasi fiksi. Narasi fiksi contona nu kahiji carpon, nu kadua novel, jeung nu katilu dongeng. Seueur contoh-contoh narasi fiksi anu sanesna. Tah, sedengkeun tulisan narasi fiksi nyaeta karangan dumasar kana hayalan atawa imajinasi nu nulisna atawa nu ngarangna, tapi dumasar kana kronologis urutan waktuna.
Tah ayeuna materina lebet kana pengalaman pribadi. Nu disebut pengalaman pribadi teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman pribadi dibagi dua. Nu kahiji, pengalaman sapopoe nu biasana karandapan dina kahirupan sapopoe. Pengalaman eta biasana aya anu pikabungaheun, pikaresepeun, pikaseurieun, pikasieunun, pikasediheun, jeung rea-rea deui. Anu kaduana nyaeta pengalaman anu luar biasa. Nyaeta pengalaman anu can tangtu diulang deui atau bisa jadi karandapana sakali saumur hirup. Tah, dina pengalaman pribadi unggal jalma tangtu beda-beda. Moal bisa sarua tiap pengalamanana. Contona, keur hiji jalma mah kajadian eta teh pikabungaheun. Tapi ceuk nu sejen mah can tangtu eta teh pikabungaheun. Bisa jadi meureun pikasediheun. Atawa ceuk nu sejen deui mah pikaseurieun. Contona, aya budak nu keur diajar naik sapeda. Terus labuh. Lamun ceuk anu sejen mah ningalina pikabungaheun meureun sabab budak eta teh tangtu bakal bisa naik sapeda. Terus aya deui nu sejen ningalikeunana pikaseurieun sabab budak eta labuh tina sapedana. Sedengkeun budak anu ngarandapanana labuh di sapeda pasti perasaanana pikasediheun. Terus nu disebut pengalaman luar biasa nyaeta contona aya kajadian atawa kamusibahan anu biasana karandapanana sakali saumur hirup. Nah, di dieu aya contoh pengalaman pribadi. Ieu mangrupakeun cutatan dina buku. Henteu sadayana dilebetkeun margi moal cekap. Mung ieu mah contona hungkul. Judulna Kembang Bangke. Kuring boga tetangga ngaranna Bi Sopiah. Hiji waktu di buruan Bi Sopiah teh aya kajadian unik. Di handapeun tangkal cau aya kembang anu bau pisan ka ambeuna. Tetangga Bi Sopiah tuluy raribut bari ting gorowok. Kembang bangke, cenah. Kuring ge harita tuluy lumpat milu nongton. Aneh pisan kembang bangke teh katenjona. Beda jeung kekembangan umumna. Daunna badag bari ngarampidak meh sagede nyiru. Nu matak aneh deui mah kolopak warnana beureum sarta wangunna kawas hate jelema. Tah, ieu contoh pengalaman pribadi. Keur hidep ayeuna pancena di dieu aya rangkai karangan pengalaman keur camping. Ku hidep ayeuna tinggal di mekarkeun dijadikeun karangan anu gembleng luyu jeung aturanana. Paragraf kahiji. Pengalaman memeh indit. Caritakeun persiapanana. Kajadian-kajadian anu kaalaman samemeh indit. Paragraf kadua. Pengalaman di perjalanan. Caritakeun sakur nu karandapan di perjalanan teh kumaha. Sedengkeun nu katilu, pengalaman prakna camping di tempat anu dituju. Caritakeun kagiatan-kagiatan hal-hal anu pikaresepeun,
pika lucueun, pika sediheun, atau pika reuaseun jeung saterusna. Nu terakhir kaopat, paragraf kaopat, pangalaman waktu hidup gemulang. Ieu oge caritakeun sakur nu karandapan ku hidup. Pasti hidup sadayana pernah ngalaman camping. Mugia pancen ieu tiasa ku hidup di pidamel. Hatur nuhun, cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.